nyana langsung syahadah asyhadu anni ra'aitul hilal abdi nyaksian bahwa abdi ningali hilal taeta diterima ku negara maka difatwakeunlah ku negara urang selaku rakyat wajib nuturkeun negara asal nyanana bener-bener adil syahadahna syahadatu hisbah nu nyaksianana karena Allah ulah aya pengkondisian di negara ulah aya tujuan dibere ku negara ulah aya hayang dibere ulah aya hayang digaji tapi bener-bener nyana mah lillahi ta'ala tah saksina kudu model kos kitu tinggal ditanya be aya eueuh di negara anu saksi syahadahna syahadah hisbah karena Allah tinggal ditanyakeun we aya eueuh nu karena Allah lamun cenah eueuh eta saboda sararia gimana ngaji kududa syahadahna hisbah karena Allah harapan dunia saeutik-eutik acan dibere ge teu narima beusi majarkeun nyana teh nyaksian beusi hayang etakna henteu aing mah pokona mah kebe kirimkeun ka ibah tolol tuh pokos kitu mah taya eta syahadah da batak di negara kuari pacogregan bae lantaran nyanana teu adil syahadah